Sampurasun sadayana, warga Garut, warga Jawa Barat, warga Indonesia. Di salah sawios kampung anu aya di Kecamatan Garut Kota, Desa Margawati, tepatna Kampung Balaryung, aya salah sahiji RPH, Rumah Potong Hewan Al-Mansuryah, bekerja sama jeung para pemuda anu ngagagas zaman kiwari keur ngawangun desa anu maju, mandiri jeung masagi. Sapi mangrupakeun salah sawios ternak anu diroro ku para pemuda. Pikeun ngadeukeutkeun, mempermudah jeung masyarakat sing saha wae masyarakat anu bade ngalaksanakeun syariat kurban lain ngan saukur korban perasaan. Haki amanah salah sawios fasilitas anu nyambungkeun para petani jeung masyarakat nu bade ngalaksanakeun syariat kurban. Hayu urang pajukeun desa anu mandiri, babakti jeung masagi, ngawangun Indonesia anu berkualitas.